Pas subuh ngari rincik hujan badak teu marengan hate anu kecering Gusti kanyeri teuing cipanon kacinta maseuhan teu kendatrat. Video yang bagus dengan soundtrack yang cocok itu akan menghasilkan sebuah video yang menarik dan enak ditonton, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saraya guys, dimanapun anda berada, kumaha kabarna sarehat? Alhamdulillah saya sehatnya. Mudah-mudahan sadaya baraya guys mana wae oge sehat. Ajeng salam sukses di kita berdua insyaallah. Ayeuna Riko sareng Riki ya. Bae jadi Riki. Bae heula nan kemarin mah Udin. Ayeuna jadi Riki abi guys. Urang Rocky nya. Bae. Halus teuing. Bae lah Rocky. Ketemu lagi nya patepang deui. Sareng sim kuring Rocky sareng ieu ya, Riki. Rokok Riki. Rocky Riki. Sakumaha anu ku abi parantos dijanjikeun nya kasadayana baraya guys. Abi teh bari ngabahas tentang sesuatu yang kumanya yang enak dibahas, ya. Luas dibahas, ya. Dan menarik untuk dibahas. Soalnya topik ieu nya ti baheula nepi ka ayeuna cenah ngebahas. Aya, geus aya. Loba bahas versi ieu versi iya versi naon ieu? Ieu beda deui. Versi Xiaomi Eldan mah beda lah pokoknya. Pasti. Nah, topiknya menarik pisan barayanya. Topiknya tentang hitut. Apa teh hitut? Hitut teh nya ieu. Bisican Arapanya. Artinya masa apa itu? Apa? Itu teh jadi sesuatu zat yang mengandung karbon dioksida dan gas sehingga menimbulkan suatu sifat yang bernama bau. Anda sekarang berhadapan dengan saya, ini pakar hitut dan ini pakar tutorial hitut. Segala tutorial hitut ayah di dia ayah. Tek hitut naon oke. Tenang. Tuh. Jadi ieu hitut teh nya oke kau bisa jelaskeun hitut teh eta teh kitu deui. Eta ada moal hese deui. Hitut dibagi dua. Tapi sebenarnya dibagi tilu asalna aya tilu. Hitut disada jeung hitut teu disada. Jadi yang mana? Oh. Wih, di sana nih gitu di sana kita tuh bikin seta. Nah, itu di sana oke. Dibagi dua deh. Ayo nu bau, ayo ente. Anu di sana dibagi dua deh. Bau jeung teh deui. Jadi sama bara belah pihak. Jadi eta teh anu bau teh di sana jeung anu di sana teu bau. Beda deui cara ngaplikasikeunna di mana jeung keur saha. Keur kumaha deui? Keur kumaha. Misalkan itu hareupeun mitoha. Kumaha sok? Bagian urang ieu mah. Iya. Carana kumaha sih? Oh, carana. Amun hayang ya guys. Hareupeun mitoha. Teu kuat jeung mulesna yang itu pokona mah. Baik berarti mitoha. Pak. Aja. Amang, Pak. Nyalingit pugu-pugu ya. Nyalingit ya. Naon ya ngalingit ulubak. Ulubak hareupeun mitoha ge keur lajo bareng.
langkah kahiji nu kudu dilakukeun kumaraneh nya saya pengen karena deng saya tiga mitoha api-api ngajak ngobrol ya nah gitu cis eta mah nu hiji nu teu disada teh ya Itu disada. harapan mitoha mah Itu disada. Bau. heeh Atau itu disada teh bau. Allah mah aya disada mah kabeh bau Aya. Allah oh kan dia ngomong oh tadi sana mah itu mau di mana-mana ge jadinya itu akhirnya kebeledak kan ya ada yang naik setik sudah kalau gitu atau kerja lah Orang teh mitohan aja. heeh api-api mau ngobrol mau pegawaian pak ke mana Ya, sudah gopoyan deui. tangga situ teh jadi tina kelepasan di sana lagi mah kadangnya orang pada diajak ngobrol mah nah Bau isi. oh hujan cukup diharap pak modal Pasti oh, gitu bau. kan. Gitu pasti aya pertanyaanna tangga semua Nah, eta harapan hitut. mitoha Harapan mitoha. Mun harapan mode ustad atau guru ngaji tah. Udah emang ulah dihitutan kan sekarang kan anu kitu mah sok datang itu gupun. Harapan guru ngaji. komo geus rahara jeung sayur kacang lah di dieu nya menimbulkan zat-zat yang kumaha meh oh kemung itu ngolibak teu dihitutkeun penyakit dihitutkeun harapan ustad komo keur pangaosan sok teu kumaha Misalkan orang guru ngaji rek ngawuruk. nah nguruk Ya alif jabar A. Nah, ya sok. dilakukan kemana gampang tarikan ngajina jabar A wah kadengi gitu nih sama Itu pun sudah sedang berlangsung. sedang berlangsung pas barang karaoke gitu Alif. Pak. Kenapa? Pak. Pak berat itu masalah ukuran anjing tuh kebengke Dalam apa ya? oh pak nah sehari itu kuning mana hitutnya tuh beda bareng banget nah tuh itu ulah ngaku baik baik orang hitut mah nu dicari kan ge bae nu penting mah hitut ngemplong Eta mah itu harapan guru ngaji atau umum ya gitulah Amun harapan biasa mah mah harapan ka Bogor sampai tahan barang. anu anyar panggih mana atau anu anyar jadian biasana kosok ditahan impet-impet nyaho kelepasan we geuningan teu kakemot Nek tiup ngareneng. biar kareneng tuh nya oh biasa nu hanya jadian gitu kasmaran lah pokoknya mah dari si kuat cuma yang gitu hiji dia tahu oke mau dua-dua orang mah sarua melepas gayongkeun ka hareup setik melepas langsung we keber hareudangnya ning hareudang angin kali itu buyar kamu di outdoor mah gemes kak dikit tuh gore dikebarkan moal makanya war itu Ya mu guys. kamu ya hese orang menang tapa nate di Kemar 17 Januari di Janari pokoknya mah menang tapa di dinya teh burung Kemar teh bari nyadi kitunya oh kakarayapan gitu maksakeun hayang menang ilmu ieu teh Nah, 17 Januari menang putri ini dinya teh 17 Januari. Janari Januari meeting lah subuh 17 peuting atuh aing ngomongna. udah subuh hungkul nu dipake nah gitu Janari pokoknya mah Melepas geber-geber bergeber seakan tidak terjadi apa-apa. iya dapat sih
no problem sama. Tapi orang pernah ya itu di ATM nyopot duit Pulang tuh. ngantri di tukang duit nungguan orang kode salah ngechat kode salah lila Kata punggung teh nahan itu cek naon ATM teh lila orang kusiwa lepas bau wow bisa kebak geus ngakanaon tadi na. urang ikut kapuri kana panon mah itu sorangan ge video orang membantu kan nah jadi kita tidak terjadi apa-apa orang baik nah kebayang ke orang bantu minimal omset Dan ngakanaon ada sih. lagi ada yang terbakar Kabel tutung. ada para ya guys nya tapi aing gitu ada biasa kurang sih karena sehari kalaman kadang sok atok bisa orang naon kadang sok era sebenarnya itu teh jika aib padahal ada lainnya lain. kesehatan itu kebutuhan. paling kumaha eta mah di mana jeung saha teh Oh, tah eta posisi lah. ieu mah jeung baturan deket kumaha tah Biasa nama anu bawa katilu tadi teh ya. Apa lagi aya tilu hal teh anu katiluna jeung baturan mah. Dikeun teh. Cokot digitukeun. Masalah pingsan teh inget semaput nama atau kumaha we kahayang udah kumaha gitu. itu bau kiciwis Mungkin jenis buruk. Tunggu pikirkan. Gue keluar takut tuh saya teh lubang gas misalkan pikirkeun tahu punya teh. Set kemana? aya di dulu variasi Iku mah. tetap tunggu ke gimana di sana ke tarik pas dia tekanan gas teh jadi buka setting misalnya wek Ngegoak atau tuh. ini itu bulan Pancasila ada 5 negara bebas tapi bisa Nah ini Wiro. Ayah dan wayang puas mah. Keresekan. Belit-belit yang ngembang loh. Bisa kan harapan banget. bum Kenahan. Tapi benar itu banyak. Beda. Soker bobogohan tuh. Awet itu teh. Kalepasan teh asa dosa gitu bener. Nah, ini kawin mah geuning boleh. Sengek. Karena banget lah sengekan gitu. perawat dari bau dari disada jadi nggak usah jaga image Allah bau disada disengekeun bari di jampean top tah akan bisa buat nyeri lu banyak kan gitu betul ternyata cecep jangan harga leungit gitu mah dan pingsan gitu. Jika namun dibahas lebih jero Wah jauh ya Bang. mau apa hitung tunan Wah baheula pembahasan ieu mah kebeak-beak yang menarik ya bicara mau anggun di 10 Januari pokoknya mah penting dibahas penting pisan ieu mah dari ngaran Korea makan ayeuna berapa kapus apa jelema bisa saran kemudian tadi paling satu supaya saya dinamika nada saya makin tiba oh wah mana mau dibahas ya tak orang mah beres 2 season moal kan kayak season 2 aya di tentang ikutnya Pak
panjang pembahasan anak pokoknya mah. Panjang yang penting we. Penting kudu dibahas ya mah. Soalnya tutorial anu kurang dibikeunnya di Iya mah minimaliskeun, diminimaliskeun. ulah panjang teuing Ulah panjang teuing. supaya aya 10 menit. 10 menit leuwih lah. Nah gitu baraya guysnya. Dimanapun anda berada, bila anda ingin hidup, maka lakukanlah. Tahan. Nah yang itu tuh gini mahal medis. Hidup mah normal, malahan very normal gitu. Normal, sangat normal. Dan usia sabaraha dan umur sakumaha kawe lagi ya pokoknya mah hidup mah wajar dan normal kebutuhan. Kadang hidup orang lain tidak lebih baik daripada hidup kita Ya. Cuman kitanya aja belum siap untuk menerima hidup batur. Padahal orangnya centang sakumaha ajeng hidup tak bisa jadi ukuran tidak segi finansial jelema. Akhirnya mun itu putarasi yang masa itu bisa itu bau kiciwit ada orang palengan itu bisa kan orang bawa katanya Bekieun. Jeung nu hiji keanehan tina itu gitunya. Aduh hitutna bujur tapi lu herana beungeut. Ya, toh kamu kerja mana kira jadi haja bangga goyang itu eta mah beung lu herana beungeut sok. hei panjing marah lengkap eta Pas keur simpe-simpena jempe geuningan. cuman teh bukan sana api kalau beki era gitu teh baca cuma tenuding geuna ka ngaku Heula cukup aya nu pembahasan masa kieu ke aya season kaduana. masalah itu Masalah itu. ajeng dina tempat ajeng situasi nu pas Pas. ieu mah sigara kurang kita tanah Kurang beda ieu mah. pencahayaanna Siap lah. tas sakitu bae anu biasa dilugikeun manawi aya manfaat kali yang gitu teh kasep manfaat cara anu kangge abdi pribados umumna manginten kangge sadayana anu nonton ieu mana mah umumna ieu sakitu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi